Assalamualaikum teh. Kumaha da mah? Sareng teteh saya. Teh Sinta. Oh, teh Sinta. Teh ari teh ieu teh kampung naon namina? Kampung Sampora. Oh, kampung Sampora. Lebetna ka desa naon teh? Desa Jaya Mandiri. Kecamatanna? Kecamatan Cibul. Kabupaten Sumedang teh nya. Da. Mang, nek ka mana ya, Mang? Ngarit. Ngarit. Ngarit naon, Mang? Hah? Kalapare. Adi sahabat nih. Kita tanya-tanya sama si Anya. Nuju naon, kumaha da, Mang? Hah? Si Daweng. Ya. Jika keur ieu nanti moe pare anya. Ya. Moe pare. Ente sakola? Oh, teh sakola terus beres. Hah? Si aman isi tenang ada mau kaduruk kamerana ge. Separe ti mana ya? Di Cibadak. Oh, di Cibadak. Ya. Oh, sabaraha giribi ka ya? Seueur. Hah? Seueur. Seur. Ya. Tos beres tapi ya nanti. Panena. Jajan. Jajan. Sareng asa namina ieu. Adrian. Sareng Adrian. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tuh. Ayah sambil itu nanti nunggu padi sianya masih muda semangat sahabat. Kumaha ada Ramang? Nih salaman heula ka kalebat. Kumaha ada Ramang? Teh. Alah kuat ka disumput-sumput da mali kumaha tuh teh. Dari paremah. Menit hari menit ieu. Pak, Damang. Iya we yang ngiring ngevlog daerah iya kampung ieu, kampung Sampora. Nyawa. Ngalajar Ami di mana, Mang? Oh, di Aji Memet. Teh nuju naon teh? Nuju ngepel. Meni siang-siang teuing atuh teh. Iya dong. Nahaja. Nahaja. Teh ieu kampung naon teh namina? Sampora. Oh, kampung Sampora. Tuh si tetehna sahabat keur ieu keur ngepel teh nya. Keur bersih-bersih rumah sahabat. Di suasana kampung Sampora teh nya. Iya. Tuh. Nyenak naon, Nak? Nyenak naon beas? Beas di mana? Oh. Teh nuju naon teh? Nuju mantosannya ya. Damang. Bade ka mana? Aja. Manis sarep pikirnya di lemur teh. Iya we bah, nuju naon bah? Iya bage ieu ngalangan hayam sabada dieu wae. Oh, nya tuh si abana pagi-pagi keur ieu nanti keur mager sahabat. Amang we ge bah. Mang nuju naon? Kumaha da, Mang? Alhamdulillah. Naon bade moe pare? Panen di mana, Mang? Cikujang. Jemur padi sahabat pagi-pagi si bapak. Nah, mana parena Pak? Ya, tacan aya parean. Tacan aya parean. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malamnya juga sahabat. Kali ini Berkadua Putra meliput suasana perkampungan yang ada di Desa Jaya Mandiri, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia sahabat nih. Di suasana pagi-pagi jam sekitaran ini jam 8 ya. Jam 8 sekitar jam 8-an tanggal 8 Desember 2023 sahabat nih. Di suasananya nih ada rumah warga nih di pinggir sawah sahabat nih, khas di perkampungan sahabat nih. Nah, dikelilingi oleh rumput-rumput yang hijau sahabat nih di suasananya nih. Kita tanya-tanya sama warganya sahabat.
Gimana sahabat? Ada nggak? Kalau biasanya kalau di kampung itu pagi-pagi mah nggak ada orang sahabat. Tapi kita coba, biasanya ada anaknya. Apa nih? Oh, di sana tuh, sana masih ada perkampungannya juga sahabat tuh, ke sana. Nah ini di suasananya nih di pinggir sawah. Karena dikarenakan ada, bukan ada, dikarenakan di musim kemarau, jadi tanaman-tanaman tanaman sawahnya juga masih kering. Kebun juga baru ditanam, kalau di kebun baru ditanam, jadi kelihatannya sama warganya. Nah ini si tetehnya nih lagi nikmatin suasana pagi teh. Assalamualaikum teh. Kumaha ada mah? Sareng teteh saya. Teh Sinta. Oh teh Sinta. Teh hari itu ya teh kampung naon namina? Kampung Sampora. Oh kampung Sampora. Lebetna ka desa naon teh? Desa Jaya Mandiri. Kecamatan Kecamatan Cibubel. Kabupaten Sumedang tehnya. Da abi di daerah Sumedang ya soalnya. Berarti masuknya Kabupaten Sumedang teh. Nah kamarana ieu teh wargana meni sarepiki ari pagi. Ka Karbon. Oh karbon. Ada teh ka kebon. Oh sok di bumi we gitu. Aduh. Ari carogena kapan ya carogena? Teu aya nuju di kota. Oh di kota, teh di lemur, caroge di kota, teh sieun milari di kota. Oh teh kenging tehnya satianya diharapkeun di ku si teteh di dia di lemurnya, si teteh ge setia menurutnya. Ari ieu murang kali teh. Manawi teh parawan si teteh. Sabaraha hiji teh murang kali? Nembe hiji. Nembe hiji. Bade nambih deui. Bade. Ke deui. Oke deui. Teh hari ieu nanti kampung Sampora teh sabaraha rumah di kabelah dieu? Manawi tak ke belah dieu anu lebet. Sabaraha? 20-an. 25. 25 20 kayak gitunya kurang lebih. Da soalnya cara Nya ada caroge di kota. Oh di kota, sok di mana kotana? Di Cianjur. Oh di Cianjur. Anu Bajaringan. Daerah mana Cianjur? Daerah Orang dia sami asal. Sanes orang Cibingbin. Oh, orang Garut. Oh Iya, di Garut. Berarti anu Tengah. bahasa harita ketang di ditu di belah ditu Teteh itu sekolah. Hah? Can. Tacan, sabaraha tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nah, teu ngiring sareng caroge ka ditu. Aku udah jauh teuing. Ka Cianjur teh nya. Ya jauh teuing. Mending kana di lembur lah. Umur tiis. Sugan teh dan teh sok ka kebon. Ini kayak di rumah tehnya. Nah ini teh saya udah ngobrol sama si tetehnya nih di depan rumahnya sahabat. Teteh hatur nuhunnya waktosna ya. Abi izin ngevlog perkampungan anak. Kampung naon teh tadi teh namina? Kampung Sampora. Oh, Kampung Sampora. Oke deh teh. Makasih tehnya. Ya. Hatur nuhun teh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Ada warga sahabat. Kita tanya di kandang sapi. Kandang domba, kandang sapi teh. Mang nuju naon? Wah, ada Mang. Alhamdulillah. Nan bade mau pare. Panen di mana, Mang? Cikujang. Cikujang. Oh, da Cikujang mah teu paeh teu kasaatannya. Sama kumaha halodo geuda. Kuatnya anu di beh kulonnya di beh kulonnya. Caket solokan, caket wahangan. Anu ti pabrik kakulon sakediknya. Tuh, sahabat pagi-pagi si bapaknya kayak mau nanam padi jemur padi sahabat pagi-pagi si bapak di kampung naon teh Pak? Kampung Sampora. Nah, mana parena Pak ya? Tacan aya parean. Tacan aya parean. Oh. Di suasana. Nah ini
ini sahabat nih. Sok di Tangerang tuh sok diasupkeun. Kita tanya si ibunya ke ngadamel naon. Bu, nuju ngadamel naon eta? Nuju Burat, Bu. marud kalapa. Kanggo naon? Sange ngadamel sayur. Sayur gulai. naon? Oh, sayur gulai. Ada Emang teh nuju dongkap. nuju hajat, nuju hajat. Teu Oh, hoyong we. hayong we. Ada teh acan dongkap ya hulu domba. Alah, oh sarang iya sarang hulu domba gitu. Mun Aya eta aya kut-kut Tuh si anak keur nikmatin rokok sahabat. Keur naon? Keur naon? Keur niis. Henteu damel lah, tos pulang. Oh namanya wih, aduh tuh sahabat si anak udah pulang kerja sambil nikmatin rokok. Mana kopina tuh ah? Sekarang ngopi. Oh amanya enggak mau mungkin. pergetas. Sampai kan nurunkan ke sik. Sprite. Di mana? Di ditu nih. Oh nu didinya. Tuh sahabat pagi-pagi nih si ibunya baru mau masak katanya sekitar jam 8-an sahabat tuh mau bikin gulai. Gulainya punya. Mohon. Bikin gulai. Mang, keur naon, Mang? Keur naon? Keur ulin. Panen di mana? Di mana panen? Jauh. Tuh kalau kabur kieu sahabat tuh. Era naon? Mang. Panenna di mana? Di belah mana? Ujung lah jika ujung ramai. Menang sabara karung ya ieu na? Menang 20 karung. Encan tuh sahabat. Sekali panen itu kalau di kampung itu paling sedikit itu 20 karung sahabat. Nek ka mana ya, Mang? Ngarit. Ngarit. Ngarit naon, Mang? Hah? Kalapare. Tas beres, Can? Terus beres. karung ya. Ois. Tas menang sabara karung, Mang? Tinggi kan nyakot ya. Nek nyokot. Tuh ganteng geus di karungan. Tuh sahabat sok Mang sing hasilnya. Tuh. Nah ini sahabat nih, suasana masih indah sahabat, masih sejuk. Oh ini di sana tuh sahabat, masih ada rumah. Kita masuk ke rumah sini nih, arah sini, sini. Mudah-mudahan ada warganya di rumahnya. Kita ngobrol-ngobrol, ya ngobrol-ngobrol aja lah. Yang penting masuk gitu tak, ya. Nah ini sahabat nih. Tas di mana Bi? Nah, melak jago. Oh melak jagong, tas beres. Tos. Nek ka mana ya ka? Ya we aprak-aprakan. Tuh si ibunya udah nanam jagung, pakai motor. Bawa apa itu sahabat? Bawa apa Bu itu Bu? Jukut tuh. Jukut yang Pul- domba, yang sapi ya. Pulang nanti wih nanti melak jagong nyanak jukut kanu motor. Iya mah ibu iya nanti luar biasa ya mah ya. Luar biasa. Jagoan sagarupa tiasa ya mah punya. Ibu ribu. Sanes ribu Bu, luar biasa di kota mah Bu. Oh, Sudah di kampung mantap kieu mah kumaha? nya gitu Bu, di mana-mana oge teripu mah teu ieu teu tuang. Tah gitu nanti teu nyangut moal ngakeul gitu cenah bahasa kolot mah teu capek moal bisa ngejo cenah gitu lin Bu nya. Bahasana teh punten bilih lepat deui bahasana. Tuh, tengopek mah moal nyapek terus naon deui Bu? Hah? Bahasa kampung naon Bu? Tah seperti itu. Hah? Duka. Si. Sok Bu hati-hati kade ah. Ya. Tuh si bener tuh.